ketika mesti taik derajat ku Gusti Allah atuh moal mantap air bisa ngunggulan moal mantap air bisa ngaluwihan dan derajat bagi ditinggikeun ku Allah maka sorsana jan pangkatna secara nuhir masih karyawan biasa gawe buruh gawe berat gawe ieu tapi dibarengan ku ikhlas ku sabar dina digawena itu lebih mulia tibatan jalma-jalma nu resih itu gawena ibaratna dan nu paling mahal mah adalah hate anu sabar tadi dia hayang naikkeun derajat teh sulit boro-boro bisa sabar gitu kapanan ala masyarakat gitu ya no ala masyarakat ala masyakin tepan karena kesulitan wa anil jazmi bahkan hari itu putus asa isuk mama hayang deui digawe di dia sanggeus kamari teh dibayar teu mun nitah dege hoream mu itu kan putus asa aja teu ieu teh ya